Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu sedaya, bersyukur orang sedaya Allah atas pemberian orang sedaya saksihan mulia, saksihan wajib kalayan bina saksihan mulia ieu Allah mapari urang sadaya amalan anu mulia nyaeta thalabul ilmi hadir hiji majelis anu henteu ngajanjikeun perkara-perkara salianti kapentingan urang sabada kahirupan dunia ieu nyaeta mempersiapkeun kahirupan akhirat ngalangkungan tambah ilmu tambah tambah pengetahuan ngeunaan Allah, tambah pengetahuan ngeunaan kumaha sikup urang sakedana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge tambah pengetahuan anu dikedahkeun urang terang ku Allah Subhanahu wa taala kana eta perkara. Shalawat sinareng salam anu sampurna mugia ulah aya telat sumawana pegat laler ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawadina atau sahabatna anu disebat-sebat Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu wa ya'lamus sabirin. Nah, anjeun ngira bisa ngageuleuyeun asup surga bari Allah can ningali bukti nyata saha di antara arajeun jami-jami anu gaduh kesungguhan sareng saha di antara arajeun anu sabar dina ngajalani kahirupan dina ngajalani parentahan-parentahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu ibu ayat anu umahnya kalintang pisan tegas ka urang. Sedang ari urang teh target teu aya deui, uih teh hoyong ka mana? Ibu uih teh hoyong ka mana? Hoyong ka leuweung, kanu tangkal, kanu batu, ka alam jin. Lamun di Sukabumi mah karawakalong. Jadi aya jami-jami seueur jami-jami di daerah Sukabumi mah anu disebabkeun itu. Teh baralikna teh karawakalong ka alam jin. Ditarewakan ku bangsa jin. Urang teh yang ka mana wih teh sok disebutkeun tos mulih ka jati mulang kaas teu ngarti asal teh mah jati teh ka mana di Ujung Jaya kaban jati urang mah hoyong mulih ka rahmat Allah. Nah, tetapi tong disalahkeun bahasa kitu tidak maksudna mah kitu mulih ka jati mulang ka asal magi urang sok aya kalimat inna lillahi ilaihi raji'un. Sanajan numuhkeun bahasa mah leupeut. Urang ti asal ti Allah. Jadi inna sayaktasna abdi sadaya lillahi kagungan Gusti Allah. Jadi kagungan Allah urang.
maka dibayangkan ari kagungan Allah meureun urang teh ti Gusti. Nah gitu. Jadi secara ngurilingan kesalah-salah teh asa ti Allah wa ilaika Gusti. Tetapi henteu lempeng kalimatnya upami mah maknana teh bisa milik, bisa siga milik, ya. Bisa karena, ya. Jadi lam teh bisa bermakna alasan, taklil disebutnya tehnya bisa karena arah tujuan, bisa karena kagungan. Al malu li atau li malun, eta teh li teh hartosna kagungan, harta milik kuring, eta teh li. Tetapi ketika ia menyebutkan inna sholati teras wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ayahnya li-nya lillahi, li didinya teh naon, saya terusna salat abdi, ibadah abdi, ya, ibadah haji abdi, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati maut lillahi kagungan Gusti, lillahi teh kagungan Allah. Nah, eta teh disebutkeun li lil milkil al hakiki. Jadi kagungan hakikat. Isa bener-benerna nu boga salat urang teh Gusti Allah. Tetapi didinya mah sebab cicingna dinu kerangka doa ibu sadaya. Jadi lina teh jantenkeun tujuan. Saya kasna salat abdi, ya, ibadah abdi, hirup maut abdi, hoyong tuh gitu bahasa. Hoyong kanggo Allah, hoyong urang ketika karek ibu rek kamarana ieu erek kapangandaran, tapi urangna masih di Ciherang. Tapi kan yang kapangandaran sanes nyiniran teh imasnya, misal teh hoyong kapangandaran. Tapi kakarek hoyong nepi ka mana ieu teh abi teh sedikit ka Cileunyi. Urang teh ka mana? Karek kapangandaran. Itu. Asal ulah salah yang hareup ya. Alon-alon insyaallah bakal kalakon. Urang yang harapna ke arah kiblat, tos abdas, tos nutupan orat, babacaan teu sakahoyong urang. Ya, bacaan teu sakahoyong urang. Nu kudu dibaca, nu teu meunang diucapkeun teu diucapkeun. Nu kudu digerakkeun. Kudu ruku, kudu sujud teh kan eta teh hartosna urang teh tos madep ka Gusti Allah, bari cita-cita rek ka Gusti Allah, maka eta teh tos matching, tos selaras. Bade ka Pangandaran, mobilna yang hareup ka belah kulon. Kunaon da bade jalan Cileunyi. Geuning atuh nu itu mah yang hareup ka wetan, eta mah rek ka wadon jalanna. Nya dua-duana ge asal kaditu we GPS-na mengarah ke Pangandaran insyaallah. Tah ibu sadaya lillahi hoyong katampi ku Gusti, hoyong dimilik dicanak ditampi ku Gusti, kitu maksudna teh. Ya. Ulah dugikeun ka hirup jeung maot urang teh teu diaku ku Gusti Allah. Auzubillahi min anjeun ngahirup saumur keur setan. Nyarita we inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi gerak-gerik urang diatur ku kahayang setan.
gerak-gerik urang diatur ku kahayang nafsu. Nek ka mana teh Mas ya teh ka Pangandaran. Ning ieu mah naon rutena rek ka mana kala kahinitna teh ka Cileunyi mah tapi mengko ka mana ka Purwakarta. Eta mah rada teu pararuguh. Nepi na oge lamun teh mah kudu nepi bakal lat 2-3 jamnya. Geus nu hiji mah teh Cileunyi teh ka kiri terus ka ditu. Nya. Ari bus anu ka hijina deui ka mana? Lus ka tol kalaka ka Jakarta. Ari nyebutkeun erek ka mana? Ka Pangandaran. Nepi moal anu mengko ka arah Jakarta ka Pangandaran. Insya Allah lamun ke daek balik deui. Amun teu daek balik deui mah nya moal ka Ancol. Nepi ka pantai-pantai oge tapi pantai Jakarta. Tah kitu ieu sadaya. Urang oge ye nyebutkeun hayang ka Gusti Allah salat urang, ibadah urang, hirup urang, maut urang, gitu. Tetapi gerak-gerik urang nuturkeun ka hoyong urang lain nuturkeun ka hoyong Allah. Insyaallah hayya 'alas shalah. Ada mah lain Allah eta mah. Itu si anu nu adan sumuhun tetapi nu adan teh teu sakahoyong nu adan nyebut hayya 'alas shalah henteu iraha wae sesuai jadwal salat berarti eta jalmi teh keur taat ka Gusti maka suarana mewakili panggilan Allah. Maka nalika urang bertentangan antara nafsu jeung eta panggilan Allah ya cek urang teh kaan abdi mah hayang ieu mereskeun heula film abdi mah hayang mereskeun heula naon nya aktivitas urang ai batur langsung begitu aya ala salat teh gura-giru abdas. Urang oge geus jam 2 mah untuk bari koreang-koreang. Batur mah tadi jam 2 beda saeutiknya. Batur jam 12, urang jam 2 pas. Beda saeutik tapi sabaraha? 2 jam beda nanti. Sedengkeun dina urusan agama mah kade. Etangan teh sanes jam menit. Sajalmi anu nyiapkeun diri kanggo salat sateu acan adzan. Ayeuna hadis kitu. Sateu acan adzan dikumandang geus wudu kosok teu ribu kitu. Aya rasa kabeh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakapun. Pamagat aya anu selalu kitu, muadzin tukang adzan. Pokoknya tukang adzan ngadaguan adzan batu. Kemudian telat. Ya. Jadi sahaja migadu abdas sateu acan adzan di akhirat bakal cahayaan pameunteuna sapertos matahari. Oh, nya. Ya urang supaya gaduh gambaran urusan agama ngitung waktu beda. Cahayana sapertos naon, Bu? Matara kulo lain wayah. Matakna boboheula si Gabi. Jadi, pami urang gaduh abdas siap salat sateu acan adzan berkumandang, maka upami istiqomah di akhirat wajah orang bercahaya nu menyilaukeun silau men batur teh ka urang teh ningali teh sahajalmi anu abdas ketika adzan berkumandang pas adzan kakerek kucuprak ieu sadema namanya kaca maka di akhirat eta wajahna bakal bercahaya sapertos bulan beda sabaraha menit
Azan paling lama ibu 3 menit lah, 4 menit. Nah beda 4 menit, 5 menit, matahari bulan panon poe mah lebih jauh daripada bulan. Panasnya lebih panas. Caang bisa moe pare, bisa dipakai moe jeroan, bisa dipakai moe segala. Nuka kebon, nuka sawah teu kudu mawa center. Leres. Ngalas suluh, ngareunah, nu babalapan teu kudu make lampu cahaya matahari. Caang bulan pangcaangna tanggal sabaraha? Tanggal 14 lah ti 13 dugi ka 15 ngemprai we nya. Tong aya reueuk sok tong dihalangan. Indah tuh, indah. Rudeng teh ibu ngalas suluh ka kebon. Dari menuju caang bulan atuh hayu mengpeng iuh. Teu bisa ibu. Sejang Apri tukang ngarit saumur-umur can pernah ngarit keur caang bulan. Sakalian urang eueuh cai saat kudu neang kasungap keur caang bulan kuantun teu nyanak center. Anger kudu mawa center. Jauh bedana teh sabaraha menit? 5 menit piraana. Itu batur wudu memeh adan, urang wudu pas adan di akhirat teh batur mah sebrot, urang henteu tiis wezuk. Allahu Akbar. Nah, beres adan ari urang kakerek kuniang. Babatek geus beres adan kekerek kajamban tuluy abdas. Beda sabaraha menit? Aduh, eta 5 menit deui wae bedana teh nya. Datang ke masjid batur tos beres salat qobliyah urang nembe kaburu koma. Nah eta teh di akhirat teh sapertos saang bercahaya sapertos bintang. Jika di bentang jeung bulan caang mana? Indah tapi nya bintang teh. Tapi lamun loba cek bentang hiji. Disebutna ge poek mongkleng buta rata we angarnya gaya bulan mah. Terus tebu boro-boro bisa dipake moe pare, moe seuseuh. Dipake leumpang oge caang bentang mah ese. Manfaat, manfaat. Bentang teh manfaat keur saha? Justru keur nu aya di lautan. Kanggo panduan arah. Ulah nyebut teu manfaat. Nya, ulah nyebat teu manfaat. Ote teu manfaat atuh padilah wudu saatos beres adat manfaat. Manfaat. Ngan teu sacara manfaat anu abdas pas adan, nu abdas sateu acan adan. Moal mas. Tuh kitu urusan agama mah memenitan beda. Sahajalmi anu wuduna teh geus telat ya, maka di akhirat teh aya cahaya. Sahajalmi nu wuduna teh geus saep waktos, maka kegelapan meliputi wajah. Padahal waktu sholat kur 2 jam, 3 jam, tapi begitu ketinggalan 3 jam, eta wudu urang, ti adan 3 jam ibu kakerek wudu, petang ke akhirat. Baca jauh jeung anu memeh ada. Eta mah perkara agama, coba dikadunyakeun. Ibu muka tamal ban tong dagang bala-bala nya
nyentokeun urang ieu aya tukang tamal ban nu hiji muka jam 7 isuk anu hiji mukana teh setengah dalapan ngarendeng fasilitasna lengkap saruanya tempatnya nyaman gitu kerjana profesional cik kira-kira engke tutup nanti jam 6 sore eta mukana beda setengah jam hitung eta penghasilanana kira-kirana lamun nu hiji menang 500.000 nah anu ieu menang 5 juta asa moal nya moal paling gese oge kemudian 20.000 30.000 ya nu muka jam 7 begitu muka aya anu ngadang dosan mungkin setengah 8 nu ieu muka begitu muka aya nu ngadang terus laris dua nana nepikeun ka sore tutup teh bareng teu eureun pasien cik sabaraha ribu bedana 100.000 beda moal asa moal 100.000 ge moal da ngomean ban setengah jam moal menang 100.000 leres urusan dunia mah kitu beda nah oge hasilna moal sabaraha sanajan jam-jam nah kade perkara agama urang masalah beda sakedik oge nah nya kitu deui urang ketika urang berbelok-belok ka Allah ieu geus menuju Allah ai urang menuju ka kebon teu kumaha atuh tinggalkeun jauh bisa kakarakadan ieu urang ka kebon heula kakarakadan ieu urang nyeusehan heula aduh itu tinggalkeun nya ulah kena-kena ada istri mah teu dibebereg ku berjamaah kade kautamaan salat awal waktu mah nuduhkeun kana kasieun ka Gusti Allah tetep berlaku pamungket kudu urang giru teh kan kudu salat berjamaah da urang mah sorangan di awal sorangan di tengah sorangan di akhir sorangan ibu sadaya lalaina urang telatna urang kana salat naon atuh alasanna tanyakan diri urang nah begitu yakin hirup urang teh pajang keneh naon nu jadi alasan urang ketika jam 12 di adanan lohor maka yakin jam 1 bakal can maot naon atuh nu jadi alasan urang iraha urang panca kaki jeung malaikat jero iraha mobil mah tenang atuh da ayeuna kakarek jam 12 jam 1 moal ka maotna da basa eta terus ngobrol jeung malaikat jero ieu mah di dinya mah moal jam 1 boga urang jaminan kitu henteu ulah coba-coba bisi tah jadi sadaya kunaon urang kudu bersegera ajilu bis salati qoblal faut segera salat sateuacan terlambat ajilu bit taubati qoblal maut geura-geura taubat sama memang jadi dua perkara nu kudu disegerakeun sabenerna mah aya sabaraha 5 nya henteu salah al-ajalatu minasyaiton burung busuk teh eta kalakuan setan illa kecuali dinu 5 perkara mun dapat kitu tah bahasa pikiran nu kahiji gura giru nyuguhan tamu di mana geus calik mereka saha bade nepangan oke atuh calik tah begitu ge gura giru naon suguhan gura giru masihan cai katamu upami atos calik can calik tong ka disuguhan
ya sekedap nangtung kene nalawang pantau suguhan entong calikeun heula geus calik engal suguhan tong waka ditanya narek nganyuk narek mere injeun urusan kedua eta nu pertama cai herang heula tong waka naroskeun kopi cerang set tos cerang nu sakse ngobrol sok ngaleun kopi tara tah eta nomor 2 bebas itu tapi nu pertama disegerakan cai air putih nu kedua gura giru mayar sametan di mana tos gaduh ieu perkara anu sae buru-buru tepung ayam saya teman mau apa diperluan atau duit sakit kedoi sugane poho itu benar bisa jadi engal mayar samet dan di mana parantos ayah oke disebutkan di mana tos jatuh tempo lamun anu ditangtoskeun waktosna di mana tos dugi jatuh tempo urang atas ayah nganda perjanjian lagi sabulan deui teu kedah bersegera jatuh tempo lamun ayah jatuh tempo di mana jatuh tempo mun teu ditangtoskeun saengalna maka ketika tos ayah berejita di tilu dua hiji naon gura giru nyuguhan kamu nah nu kadua nu katilu gura giru ngawinkeun budak di mana tos aya jodohna tupan ayeuna mah can itu can ieu geus aya pangi jodohna siap geus harayangan duanana engalan itu ayeuna mah kan loba aturan can mancing umur nya sabab urangna calik nya sahandapeun agama tapi saluhureun nagara itu urang teh agama emang disuhun ku urang tapi nagara ge ditincak jadi teu bisa urang teh sakama-kama tah aturan negara eta anu sok riweuh nya barudakna kakarek 17 tahun ya budakna can mancing umur budak awe kudu 18 lalaki kudu 20 aturan negara teu mata geus balalagi harga teh geus balik tah jadi nikahkeun putra lamun tos penat jodohna eta tong ditunda-tunda kewe geus boga usaha geus kukumpul anu masalah sadanya kadang-kadang punten urang teh sok diriripuh ku budaya nya lain ulah da memang ngaria-ria pernikahan teh bagian sunnah oge bagian sunnah ngan ulah dugikeun ka keur kahirupan anu ulah dibatas kan rumah tangga teu meunang dibatasnya sok jang kawin teh lah 10 tahun we nya kitu teh teu meunang atuh kudu niat salami nah teu kenging ibarat keur perkara anu teu terbatas waktuna kadang-kadang sok saepeun ku sapoe itu seuri keur 20 tahun seuri teh be aku sapoe hajatan seserian kadituna teh nganu we ripuh mayaran urut masalah tah punten dah ditanya dah ieu teh kudu dirobah ieu sadanya tong latong ari itu hanya ukur dongdak dengdek dipoto dicepret-cepretnya emang pernah ibu aya nu puntennya urang boga album pernah teh aya nu payu sugan keur beas ya ukuran yang biasa letter album kawin urang zaman baheula balulukan wabe oge foto menang halus-halus dangdan menyerusak ieu aya aduh aya anu teu halus keneh ibu da digambar teh jeung urang aja dirusak urangna
Ini mau lama orang teh kinclong, hari ayeuna kieu. Teu matak awet ngora, itu fotonya. Ya. Nah, jadi eta masuk ieu lah. Sabaraha aya? Katilu bieu katilu. Kaopat. Balikan deui nu kahiji naon? Nu katilu ngawinkeun budak. Dan nu kaopat guragiru salat di mana geus datang waktuna. Guragiru. Jadi kudu bersegera. Kita kasebutkeun, oh ieu kumaha alah geus deukeut lohor, buru-buru bersih-bersih. Anu kalimana tahari disilap ieu teh nya. Guragiru tobat mun urang geus ngalakukeun dosa. Moral keneh udah dinas keneh kewe geus pangsiun istighfar teh. Asal. Paling gura sadar, dinas keneh bapak mah tenang 5 tahun deui. 5 tahun deui. Ek istighfar 5 tahun deui atuh ngagunungan teh atuh dosanya. Itu nya. Nah, jadi salian teh eta mah guragiru gurung gusu teh ti setan cenah. Itu. Nah, jadi teu kengeng rusuh. Kumaha lamun geus salat gurung gusu hayang enggeus sadeu teu kaasup ieu mah nu gurung gusu teh buru-buru kana ngalakukeun salat lain buru-buru dinu salat lain. Sadaya ya Allah Subhanahu wa taala tos nempatkeun urang dina sasina nu mulyanya Rajab ya. Jadi pamangsan tambi-tambi ilmu terus salajengna ieu salat anu Rajab teh nya abdi bikin ka ngamuka WA kana grup teh aya tulisan can anggeus ditulisan naon tinggal itu panjang pisan abi teh nulis teh kaganggu naon eta teh kaburu dipostingkeun teh kaburu dikirimkeun teh doa ieu doa salat Rajab anu 30 rakaat teh dipikeun karek anggeus Rajab can nepi keneh eta we tah kitu ieu teh panyakit urang dinu nyieun amal kasae teh kitu hese ya Allah tungtungna teh nyeun saung pawarungan can anggeus ngawa keur grup oge teu anggeus bateng pangaresep. Tah anu kapayunan we bilih teu kadugikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadli siyami yaumis sabihi wal isyrina min Rajab. Pasal dina nguningakeun fadilah saum dinten ka-27 sasi Rajab. Berarti malam naon? Kete pemingawitan kapingna Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu. Nah, Sabtu nanya. Sabtu tuh. Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu, Ahad. Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu, Ahad. Berarti Sabtu. Sabtu tanggal 27 berarti Sabtu kaping 18 ya. Sabtu kaping 17 ping 18 nate dinten Ahad. Nah, Sabtunya
sasi kaping 27 Rajab. Akhbarana Syekh Abu Balkah Habbatullah As-Saqati qala akhbarana Syekh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Sabit bin Khatib qala akhbarana Abdullah bin Ali bin Muhammad Bashir bin Muhammad Bashir qala akhbarana Ali bin Umar Al-Hafidz akhbarana Abu Bakar Nasr bin Jaisun Ibnu Musa Al-Khalal akhbarana Ali bin Sa'id Ad-Dailami akhbarana Damrah bin Rabi'ah Al-Qurashi an ibni Saudab an Matar Al-Waraq an Sahar bin Hushab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kanjeng Nabi sallallahu alaihi man shoma sahajaminu saum yaumasabi wal isyrina dina dintenan ka 27 min Rajab dina sasi Rajab. Siliwartosan abi teu menakan dina grup siliwartosan saum Rajab teh. Di saum tah dina kaping 18 tapi pan cenah eta teh hajatan Bu Eli abdi bagian khutbah nikah siga nama berat teh wae. Saum bayeuneun ngabarak kopieun berat. Sanajan saurna badag geus kok saban geureut udah usah tuang. Oh atuh kumaha tuh meuning tuang asuh. Nya. Kutiba lahu sawabu siyami sittina syahron. Allahu akbar. Ibu nya sigana mah kudu maksakeun keun wae lah dang keke sok dikirim deui lin. Ai petugas mah nya henteu tuang dinu hajatan oge. Da ayeuna lamun tuang dinu keur hajatan kitu da moal 2 piring. Sebenarnya mah barang tuang moal sabaraha nya. Kewe magrib sorangan, berkatna oge atuh ti Bu Eli mah. Tomah. Eta lamun saum ke dinten Sabtu kaping 27 Rajab bilih nya bilih abi ngawartosan. Bilih anu tanggal nu leresna teh kaping hijina teh dinten Ahad Senin. Sok saumna Jumat Sabtu meh kacanak duanana nya meh kacanak duanana da urang mah teu terangnya teu teh sangetang leres Senin cek NU poe Ahad cek kalender cik ibu percantan ka kalender percantan ka NU ibu sabaraha kali ningali kalender sabaraha kali penak jeung orang NU. Maka kemungkinan sebenarnya kaping hiji teh Ahad sareng Senin, maka kaping 27 teh memungkinkan tanggal teh dinten Jumat kaping 17 eta kaping 16 sareng Sabtu kaping 17 Januari. Naon atuh cenah pahalana teh kutiba maka bakal dicatetkeun lahu pikeun jelema nu puasa eta sawabu siyami sittina syahron pahala puasa 60 bulan. Asa mah aya nu kaduga urang puasa 60 bulan. Cik, boy 60 bulan sabaraha tahun?
anu pernah nyicil motor mah gampang. Sebenarnya 35 kali setoran teh 3 berarti 60 bulan itu berarti 5 tahun lah langsung masa Allah nya. Atau ponson kewe tahun hareup lila teh tahun hareup mah pan nu balikna tadi teh ya. Ura giru lah urang midamel kasolehan tos sepingkeng udah haritos ayeuna mah cek ibu teh jumaah aya doa bersama nya tarek nganterkeun anu hajatan poe Sabtuna ondangan ka Ibu Eli situ mah kan bae ibu ondangan engke aya deui moal sataun deui ge ibu meunang di ondangan moal sataun deui moal tapi mun ngadagoan 27 Rajab kudu sataun sok diajar cerdas lah jeung urangnya. Jadi mendingan gitu, mendingan botram dinu hajat ditunda daripada nunda saum Rajab. Adewe ibu-ibu lamun anu ngiring ka tongo ka manaha pas ningali abdi ngaleueut, usah ditu puasa tong beja-beja. Era. Kuduna bejaan, masa teh sahur? Udah hilang. Da ari kieu teh ibunya lamun kasayan diangai kieu yo ade Bu lamun kasayan direncanakeun nyarak kieu ku setan teh pahibur ulala lawor set grup setan di mana kade ieu ustad kami ieu ngajakan puasa Rajab kan bae jamana paruasa ustadna ulasina puasa ame cemar. Gitu Bu setan teh asli tapi lamun kieu ibu-ibu soknya secara raum insyaallah abdi mah moal nah setan teh langsung mah puasa santai itu kudu halangan kitu teh abdi teh sok hampang amun kitu tapi lamun nya urang saraum geurang kieu teh nu henteu teh buah abdi abdi lain nu ngajak henteu ibu-ibuna wanu inget saurang-urang acan. Tah ibu sadaya jadi ganjaran puasa 60 bulan kinya nurutan. Ganjaran puasa 60 bulan. Ya 60 bulan teh 2 tahun. 6 tahunan kirang ya, 5 tahun lah ya 5 tahun kan 30 genepnya 2 tahun 3 tahun teh 30 genep bulan ya 5 lah 5 tahunan punya laras pas 5 tahun. Lang ibu 5 tahun hukuman jalmi nu hubungan badan suami istri hubungan badan dina bulan Ramadan bari nuju saum eta teh pan kudu puasa syahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut geus ngapa bina-bina can ngalaman oge nya kabayang 2 bulan puasa ngodohan sapoe amit sekewe teh. Pada masih bapak alangah elengeh tengah poe mencet. Patir atuh dangkena kudu puasa 2 bulan urang kudu ngaulaan. Ge setoranana tekor da puasa ka urang. Mangkane mutatabi'aini muka deh. Berturut-turut dari teh kejadian agak celek sapoe 2 poe 3 poe tapi pas 50 poe batal balikan do astagfirullah bitan deui adanya sanu kudu saumna si bapa wungkul da abdi mah teu naon cicing
kebutinya dan berbuat lagi suami. Jadi nu dihukum dua sasi saum teh cara ge urang. Eta teh pami nuju saum. Ai teh nuju sauman teh. Cara ge teh mangwi di Jakarta tanggal 27 teh nya tere lebaran. Bapana ning geura balik can mayar fitrah. Mungkin mah can bayaran. Manorna teu datang. Tanggal 27 datang. Poho deui Ibu. Dan ningali angkarib cacanakan orang sono makanya di tanggal hiji mimiti ke Jakarta. Wah, terjadi. Aing geus teh kakarakingan. Astagfirullah, bapana pan ieu teh puasa. Allah, kumaha tuh? Kumaha tuh geus. Bapak puasa tuh. Tuh udah tadi kaburangan yang barudak morak nasi goreng teh isuk-isuk teh. Tah eta mah teh kudu saum 2 bulan. Cenah. Sabab ya, sabab eta pelakuna henteu nuju saum. Gitu. Jadi kamuliaan saum dina diri urang anu leuwih mulia daripada bulan Ramadana sehingga berbuat perkara halal suami istri di bulan Ramadan teu nimbulkeun sanksi anu berat ketika si pelakuna memang teu nuju ngalakukeun puasa. Da kamuliaan bulan Ramadan teh kunyambungna sareng amal puasa hiji gitu. Sehingga ketika dicemari ku ngalakukeun hubungan badan sanajan halal jeung nu halal komo jeung nu haramnya sanajan anu halal istrinya lira maka dihukum ku Allah kudu puasa 2 bulan tong eureun tong kaselang. Hari ieu mah urang saum 2 poe ganjaran 60 bulan. Lebar paminteunya. Wa huwa ari ieu saum tanggal 27 nya Rajab awalu yaumin nazala fi Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam birisalah. Jadi tanggal 27 Rajab teh pertama malaikat Jibril lungsur ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyandak risalah. Nah, ieu teh sanes ayat sanes Quran anu pertama sanes nya. Jadi dina tanggal ieu teh kantosnya ngawitan malaikat Jibril lungsur ka Kangjeng Rasulullah. Duka tahunna tahun anu mana duka ngan kaping 27 Rajab. Dileut kan litis. Bismillah.
Wa akhbarana Habbatullahi bi isnadihi anil Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala qala kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma idza kana yaumus sabi wal ishrina min Rajab asbaha mu'taqifan wa dhalla musalliyan ila waqti dhuhri fa idza shalla dhuhra tanaqqala hanihatan thumma shalla arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillahi marratan wal muawwidataini marratan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasan wa qul huwallahu ahad 50 marratan summa yakhludu ila du'a ila waqtil asri wa yaqulu hakada kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Aduh, ya muatia saya diamalkan ini ya. Kabita temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sayyidina Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala. Saur Sayyidina Hasan al-Bisri teh bisa daya generasi nate tabiin. Kuningan tabiin teh jalmi anu mendakan sahabat bari iman, mendakan sahabat bari upami sahabat jalmi anu mendakan Rasulullah bari iman sanes meninggal kade ya. Anu mendakan bedana mendakan sareng ninggal sakitu. Ibu ningali abdi nuju sasapu di payun mendakan abdi teu manggihan Pak Ustad keur sasapu. Tapi lain manggihan cek bahasa Sunda eta menimu berarti ningalinya. Tapi lamun nepungan mah bahasana berarti kudu patinggal-tinggal. Dina satu majelis eta naminan mendakan. Bahasa mendakan eta teh hartosna mendakan kitu. Tos dipendakan teh acan. Nah, tos ditepungan teh acan. Jadi nepungan. Di sahabat teh besadaya jalmi anu nepangan Rasul kantos nepangan Rasul sanaos sakali sanes ningali mah teu kasebut sahabat ya. Rasulullah SAW perang sahabat aya nu ngiring perang ningali ka Rasul teu ninggal teu terangeun eta teu kalebetkeun sahabat. Jadi anu nepangan Sayyidina Hasan al-Bisri ya. Ieu teh jam teh mana anu teu leres? Sadayana, nya teu naon ari sadayana. Sayyidina Hasan al-Bisri, sok widenya. Sayyidina Hasan al-Bisri teh seorang tabi'in. Anjeunna teh bayi di keluargana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam gaduh hamba sahaya. Rencang lah namanya. Nusok babantos di
di bumi. Tapi di bumi saha teh istri Rasul pangsepuhna teh Ummu Salamah. Ya. Istri Rasulullah SAW nu pangsepuhna teh saha? Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah pupus saatos perang Uhud. Ummu Salamah teh gaduh putra rada seueur. Rada sepuh deui, emang teh sepuh. Tadi tikahlah ku Rasulullah SAW. Di pasihan pembantu kanggo ngabantos sadidinten di bumi. Nah, pembantuna ieu teh gaduh putra. Upami pembantu ieu teh dipiwarang sebalanja ka itu ka pasar 11 April. Nah, Hasan Al-Bisri nuju bayi teh nangis. Maka ku Ummu Salamah teh sok diempeng-empengnya mun jaman di urang mah. Nganenan nini teh itu lamun ninina nganenan sok disebut tuh ngempeng kasihan nek. Empengna dinenan ku Ummu Salamah. Maka sadaya begitu tumbuh jadi anak-anak teh Rasulullah kabujeng terus pupus. Jadi teh kantos papena dan masih bayi alit. Nah, engke tumbuh sebagai orang dewasa teh mung papenak sareng para sahabat. Anjeunna papenak sareng saha? Sareng Abdullah bin Abbas. Nah, papenak sareng Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali penak. Tah ieu teh ngarupikeun mun tama tabi'in paling besar. Sayyidina Hasan Al-Bisri. Generasi kedua setelah sahabat. Itu tabi'in utama Hasan Al-Bisri. Tapi diposisikan di hiji kitab nomor 2 saatos Uwais Al-Qarni. Namun margina Uwais Al-Qarni mah anjeunna tos dewasa mangsa Rasulullah jumeneng kene. Anjeunna kantos nepangan Kangjeng Rasulullah SAW tiaman. Uwais Al-Qarni teh. Tiaman ngadagdag ka mana? Ka Madinah mangdugi ka bumina Rasulullah SAW, Kangjeng Rasul menuju keluar perang, menuju angkat ke medan perang. Jadi teh kantos papenah. Jadi teu dilebetkeun kelompok sahabat, sanaos iman, sanaos cinta ka Rasulullah. Uwais Al-Qarni mah kantos hajian ngagandong ibuna ti Yaman dugi ka Mekah. Ngagandong ibuna. Ya, kano hayaan miskin tapi hayang kolot bisa mengaji bisa Qarni nya. Jadi jika nu mustahil naon nu dilakukeun nabung ai geus gaduh acis lain dipake bakal haji dibalikeun kana anak onta duka anak sapi mah gitu. Nah, kumaha ieu anak sapi teh cenah. Tiap isuk dipangku pandeutik keneh, pangku bawa ka pasir tuh jangon. Balikna dipangku deui digono. Kitu ngapoe teh nepikeun ka gede, Bu. Da kaduga da ngagedeanana jeung bareng jeung tanaga anjeunna. Gitu. Atos jadi jelema pedas nih asal mah disaling-sarikeun naon mamangku anak sapi. Padahal latihan. Tos ngarasa bedas gitu ibuna anu leutik ya buku ampang atuh digandong engklak we asa teu mawa naon. Ka Mekah munga haji sareng ibu. Maka sekalipun generasi kalebet tina kitab mah ieu generasi tabi'in Uwais Al-Qarni bisa deh, tapi Kangjeng Rasulullah SAW kantos nyaur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sareng Sayyidina Ali. Umat Ali ini.
Oke, ngurus kuring naon. Kalau ini esa. Oke, di mana kuring geus eueuh bakal datang rombongan dagang di Yaman. Tah pariksa aya teh jalma ngaranna Uwais Al-Qarni. Ciri-cirina kieu lamun katimu ku anjeun duaan, anjeun kudu ngenta didoakeun supaya dihampura dosa. Nya sahabat anu mulia korban harta sadina setengahna dipasikeun ke agama. Lain sesa-sesa jajan, lain ke agama teh setengah nu dimilikinya. Sayyidina Ali mah komo jeung sagala-galana. Tetapi dipiwarang ngenta didoakeun ka Uwais Al-Qarni. Kitu sadaya. Tina sabab naon? Tina diantarana karomah anu dihasilkeun tina khidmat kanu janten suku. Gitu. Tah Sayyidina Hasan Al-Bisri teh sahandapeun eta dina kitab disimpen teh. Posisina teh kadua. Nah, anu ngariwayatkeun ieu katerangan teh hadis. Nah, Sayyidina Hasan Al-Bisri nyarios Abdullah bin Abbas ari Abbas teh pamanana Rasulullah, pamanana Kanjeng Rasul. Sami sareng Abu Thalib. Jadi Abdullah teh berarti sepupuna Rasulullah. Itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saur Hasan Al-Bisri di mana dugi tanggal 27 Rajab mun pas kana tanggal 27 Rajab teh asbaha mu'taqifan anjeunna sok iktikaf kaping 27 Rajab teh nya wallalla musallian ngadeger we salat dina tanggal 27 Rajab ti subuh teh mulai majek cerek salat ila waktu duhri nepi ka datang waktu lohor. Ibu kantos teh salat teh anjing dugi ka lohor. Alhamdulillah. Innalillah kudu nya. Alhamdulillah. Bunga urang mah teh salat teh. Asa dongengnya ibu lamun aya jami salat ti isuk nepi kita loh asa dongeng teh sabab ibuna teu ngalama abdi ibu sadayanya keur can ngiringan kuruj nya kali-kalieun teu acan siga batur mah nya serius nyaan dakwah teh abdi mah sakali-kali mun keur rada-rada kahemosan malaikat gitu teh ngiluan kantos 40 hari 3 hari gitunya iktikaf. Satu acan ngiringan eta sok aneh punten ku urang LDII sok aneh urang LDII becana di tanggal 20 Ramadan kapan ka soknya taradutnya tokonanya nah terus daya aktivitas hari tikapu dan memang Kangjeng Rasul ge itikaf di tanggal 20 teh yang para sahabat priwe tara kamana-mana tara maju tara dagang gugunuk di 11 bulan teh keur persiapan liburan ulah kumanya eta meureunna usahana ibu
Kerja mana teu pernah bisa rekreasi sehari 2 hari, aneh ningali ibu pelesiran sapoe ge. Nah, ari batur ka Jogja, ka Pangandaran, cek nu teu bisa ulin ka Jati Gede acan mah aneh. Wih mamikiran ngopi oge, ngopi di mana? Kerang keruk. Tah, ibadahnya gitu, Bu. Tapi keur anu dibere kemampuan ku Allah. Boro-boro ukur ulin ka mana? Ka Pangandaran, ka Jogja, Singapura batur, ka Bali, lain sapoe 2 poe sabulan, 2 bulan arulin. Nah geuning bisa heuh persiapan heula. Kusabab di hayang ulinan ka Bali, nabung persiapkeun, nanya ongkos sabaraha mun jalan darat, lamun jalan pesawat sabaraha nya, nanya lebet biayana di ditu teh aya naon wae anu kabita, jadi persiapan jadi aya kemampu. Ta urang oge adik bisaan abdi mah boro-boro rek lebaran teh bisa ngitikaf, kalau ka dionang ka ditu buka bersama, ka dieu kudu ceramah asal lieur. Tuh bisa gue itikaf nya. Tapi ngiringan we huruf. Nah, lain 10 poe, ning bisa 40 poe. Teh nya ketika hayang bisa. Nah, iya sadaya Sayyidina Abdullah bin Abbas lamun tanggal 27 Rajab sapoe atuh teu aneh atuh sapoe. Salat subuh teh tara kaluar ti masjid madeger we, tapi ento subuh mah teu meunang salat nya. Kita ti enjingna salat tadugikeun ka lohor. Salat sunat kan kenging dugi ka menjelang zuhur. 15 menit di keadaan keren, eta mah teu kenging. Tuh. Terus kitu kumaha saurna? Fa idza shalla duhra, ya. Lamun tos netepan duhur tanaqqala hanihat. Ngali ta posisina teh. Ngali patempatan. Ngali tempatnya geser. Suma sholat 4 rakaatin teras netepan deui 4 rakaat tos salat lohor. Netepan 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin nu diaos dina setiap rakaat teh cenah ngaos naon? Alhamdulillahi marratan, surat Fatihah sawang sulan. Wal muawwidataini al-falaq an-nas marratan sakali. Wa inna anzalnahu sareng inna anzalnahu fi lailatul qadri, surat al-qadar salasan tiluang sulan. Nah, wa qul huwallahu ahad khamsina marratan, qul hu 50 kali. Itu sekalian seri abdi mah pasti cing. Saya ngitung naon ieu. Ieu teh sarokaan. 50 malam. Jadi netepan sabaraha rakaat cenah? 4 rakaat. 4 kali 5 berarti kuluna 200. Nah, cewek betenya urang mah geus dihayang mah juga. So kitu urang mah ari kana urusan akhirat mah bararang. Geus teu hayang nyobaan cobaan cik ngelaina sakumaha. Kuduna teh kitu. Cik adaina 20 30 cik betenya. Can adai mah terus we. Summa yakhludu ila doa, dilajengkeun teras-terasan ngadoa beres netepan kitu asarnya.
Terus ngadoa ila waktil asri dugikeun ka waktos as. Jadi 3 jam ka ibu aya spare waktosnya. Ti lohor ka asar teh 3 jam, maka cekak. 4 rakaat mau 10 200 mah udah lami atuh. Nyontoh. Kalau dikiridit 50 mah ku ieu sadayana kae. Allah. Sesungguhnya janten saur anjeunna hakadakana yasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Tah siga kieu Kangjeng Rasul ngalakukeun dina poe ieu. Kitu tah urang percanten we ka Kangjeng Syekh Abdul Qadir Jailani nu nyerat ieu nya. Percanten ka Sayyidina Hasan Al-Bisri nu ngariwayatkeun amalan Ibnu Abbas. Percanten ka Sayyidina Ibnu Abbas nu ningali Rasul ngalakukeun kitu sareng nyarios. Da urang mah teu tiasa memverifikasi bener teu ieu teh hadis teh. Denya biasa lamun nyebut dhaif cek batur. Ini percaya ka Kangjeng Syekh. Nya. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.